Dina tahun 1840 di Jogja, Ibu Rahmat Sulistyo ngawitan ngeracik ramon jamu godogan tolak angin. Kangge lebet angin sareng gejalana, sapertos kembung, enek oge muriang. Kualitas bahanna pas pisan. Dugi ka jamu godogan tolak angin teh dipercanten ku masyarakat. Perang dina tahun 1848, keluarga Ibu Rahmat Sulistyo ngalih ke Semarang. Dina tahun 1850 hiji, Ibu Rahmat Sulistyo ngabangun pabrik Sido Muncul anu hartosna impianna parantos janten kenyataan. Produk anu kahiji jamu tolak angin anu wujudna bubuk. Ku ayana kemajuan teknologi, tolak angin teras dikembangkeun. Dugi ka tahun 1882, produksina dina mangrupi cairan anu praktis oge rasana raos pisan. Tolak angin Sido Muncul kangge keluarga pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, petepang deui sarta simkuring adi nugrah dina acara redaksi Sunda. Dina waktu sieu, simkuring bade ngadugikeun sawarta-warta nu ngeunaan vaksinasi di Desa Majalaya. Sapertos nu ku urang tingali, wabah Covid di Indonesia teh can keneh wae beres nepi ayeuna. Kusabab kitu, pikeun nyegah penyebaran anu leuwih gede, pemerintah ngayakeun program vaksinasi pikeun budak nepi lansia. Contohna di Desa Majalaya. Vaksin COVID-19 di Desa Majalaya mimiti diayakeun nyaeta tahun 2002 hiji. Sumangetna masyarakat Desa Majalaya ku diayakeunna vaksin teh lumayan seueur. Kusabab saur masyarakat Desa Majalaya, vaksin nyaeta hal anu penting. Sanes pikeun ngajaga awak dina virus sungkul. Vaksin oge nyaeta hal anu pangpentingna lamun masyarakat bade angkat-angkatan. Tujuan diayakeunna vaksin COVID-19 nyaeta pikeun nyiptakeun kakebalan imun awak. Ngarah masyarakat jadi leuwih getol dina ngajalankeun pagawean sapopoe. Sakitar 80% masyarakat Desa Majalaya atos ngajalankeun vaksinasi. Ya pamirsa, simkuring ayeuna di Desa Majalaya. Anu tepatna di hareupeun Pasar Majalaya. Di Desa Majalaya ayeuna keur diayakeun vaksin di sababaraha tempat. Simkuring ayeuna bade tumaros kumaha kaayaan di Desa Majalaya anu diayakeun vaksin teh. Mangga kasadere Alexa, anu tos sareng Bapak Asep. Mohon ayeuna abdi nuju sareng Bapak Asep. Punten Pak Mawadok, abdi gaduh patarosan tentang vaksinasi, program vaksinasi di Desa Majalaya. Iraha mimiti diayakeun vaksin di Desa Majalaya. Vaksin tersebut hari ini dilaksanakan di Desa Majalaya. Kegiatan target mulai dari 1000 terus begitu ke 5 kali pelaksanaan. Itu dipusatkan di Balai Desa Majalaya. Di umur sabaraha masyarakat meunang divaksin? Nah, kebijakan engal ayeuna di pemerintah pusat itu mulai ti yuswa 7 tahun dugikeun ka 12 tahun. Itu anu ayeuna lansia nyata usia-usia nu rentan dimulai dinu yuswa 60 tahun ke atas. Pra lansia dinawikan 40 sampai 50 tahun. Orang sekolah di yuswa 7 sampai ke 11 tahun. Salajengna baraha jumlah total vaksin nu kedah ditarima ke masyarakat? Gini, bahwa seluruh masyarakat kita tetap nganjurin ke pemerintah pusat bahwa semua warga masyarakat itu harus divaksin sampai dengan 3 kali. Sakitu wae anu ku simkuring ditepikeun, ulang deui ke studio. Simkuring Denis Rasmat, Komsos TV ngabewarakeun. Sakitu wae pamirsa, kusabab ayeuna vaksin tos dilaksanakeun ku pemerintah,
hayu ke masyarakat geura diparaksin. Supados pandemi ieu tiasa geura buru-buru anggeus. Mugi ieu warta tiasa janten manfaat kanggo pamiarsa sadayana. Sakitu nu kapihatur, hapunten nu kasuhun, hampura anu diteudak. Wilujeng tepang deui dina waktu nu kapayun, simkuring adi nugraha redaksi Sunda ngabewarekeun. Warga di sini di Ciptagelar masih menjalankan tradisi leluhur sejak 6 abad silam. Alam Gunung Halimun yang masih alami membawa kemakmuran bagi Kasepuhan Ciptagelar. Sawah, tanah yang subur, air yang mengalir sepanjang tahun. Ada sekitar 7.000 lumbung padi atau leuit tersebar di sekitar Kasepuhan. Buat warga Kasepuhan Ciptagelar, padi sama dengan kehidupan. Mereka menghormati layaknya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Nama Ciptagelar semacam memuat visi ke depan yang berarti juga tercipta atau diciptakan untuk digelarkan. Makanya banyak orang baru mengenal, sepertinya baru mengenal kembali, ternyata masih ada tatanan, apakah itu pertanian, kebudayaan, adat istiadat, dan tatanan tradisi yang masih tua atau masih kolot. Sampai saat ini Kasepuhan Ciptagelar masih mengikuti tatanan leluhur dalam menjalankan adat istiadatnya. Yang menjadi titipan leluhur adalah menanam padi dengan prosesi satu, misalnya padinya cuma padi titipan leluhur. Kalau baris kolot bilang itu ada 167 jenis varietas asli dari leluhur yang masih ditanam di Kasepuhan. Dalam rangkaian kegiatan adat, pertama misalnya ada ngasuk, prosesi menanam. Yang kedua ada prosesi mipit atau panen. Yang ketiga ada namanya nganyaran, mencicipi hasil panen yang ditanam di tahun itu. Yang keempat ponggokan, atau memberikan ruang batas untuk tidak mengolah lahan, sekaligus mempersiapkan akan berlangsungnya pesta pertanian yang disebut dengan Serentahun. Maka Serentahun adalah menjadi puncak acara, puncak pesta bagi masyarakat Ciptagelar. Serah tahun itu sebagai patokan bahwa tatanan pertanian itu berakhir di yang namanya serah tahun. Sebelum dimulai lagi nanti dengan prosesi turun nyambut atau mulai turun lagi menggarap lahan pertanian ke depan. Atau juga bisa diartikan bahwa Serentahun adalah prosesi siklus pertanian dari tahun ke tahun yang ditandai dengan kegiatan pesta pertanian itu sendiri. Ini sudah 645 tahun atau 645 kali Kasepuhan yang sekarang namanya Ciptagelar
itu mengadakan serah tahun atau seren tahun. Kegiatan seren tahun itu turun-temurun dari dulu, jadi sebagai pusat segala acara adat dari tahun ke tahun. Jadi puncak acaranya itu seren tahun, yaitu pesta pertanian padi khususnya di situ. Kita udah 1 tahun bekerja di sawah, di huma, untuk rasa syukur kita yang mengadakan acara seren tahun. Jadi yang mensyukuri hasil yang didapat di tahun ini. Kalau harapan Abah ke depan cuma sama ya, seperti cita-cita almarhum ayah Abah. Abah cuma meneruskan buncir leuit loba duit. Kalau leuitnya kita buat makan aja alhamdulillah udah cukup.